si Rapal lah ya. Orang kan nonton bola kabar desa. Ayo tuh. Yuk. Pak. Bapak. Sahana. Jika sealip. Si Alip anjing si Agan. Ayo asup ka jero. Itu. Yuk. Aya naon dak? Iya, Pak. Arang teh arek nyamper mana nonton bola. Heeh, Pak. Urang jeung si Agan arek ka balai desa nonton bola. Ilu mah Sini Pina jeung Subrekistan teh Alin. pugu lain jeung Kurmakistan. Subrekistan. Kurmakistan. Marane masalah nu bener mah Uzbekistan. Meren. Mana jadi milu mau apa? Mau awe. Kunaon? Mau awe nonton bola di imah. Ya, lamun teu ngilu mah Pak, rugi maneh. Di balai desa maloba kadahareun ngarareunah. Sama Pai. Heuh nya, urang ngadon nyaneut di ditu ngeunah. Ngarareunah. Urang mah arek nonton bola di imah we, kadaharan mah ngulup huwi we jeung gula. Aduh, huwi deui. Bosen teh Pak. Mending ka balai desa loba kadaharan. Pak, arek mah urang ngabring ka ditu ka balai desa. Urang ngomong ka balai desa, urang ngasieun balikna. Yang geus atuh Pak. Urang arek nyokot jaket telah ke imah pan arek ka balai desa Yulip. Ya. Gae ngan kada di jalana. Nya siap. Urang ngarek masakan lawi keur kuluban. Camplangnya lip si apa mah? Lip urang ieu jaket heula. Yuk. Sebelnya lip. Ngan hanyakal wasitna curang. Terseru gitu mah. Kenapa dewe itu? Yuk. Kenanya? Ting kenaon tah. Pak. Pak kenaon maneh? Kenaon maneh, Pak? Anjay nyaneut. Nyaka pa maneh mah teu ngilu. Bebadahareun oge di dinya sagala disuguhan Serba aya pokona mah, Pak. Gorengan, martabak, nah pokona mah. Hanyakal. Eleh main bola heuh. Urang ge kesel ku wasitna teh. Ngomong maneh kenaon, Pak? Nonton bola? Hah? Nonton bola? Pan geus beres. Hari itu? Maksudna teh nonton bola di TV Rapa.